Syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha indahu ajrun azim. Quran surat Al-Anfal ayat 27-28. Tarjamana jeung jalma-jalma nu aliman marane tong ngahyanat Allah. Tong ngahyanat Allah jeung Rasul sarta marane tong ngahyanat kana amanat-amanat nu dipercayakeun ka marane. Wa antum ta'lamun bari marane nyaho. Wa lamu kanyahokeun ku marane annama amwalukum saestuna tayalian harta marane wa auladukum jeung anak-anak marane fitnah eta teh ujian. Wa nallaha jeung saestuna Allah indahu ajrun azim di ajeuna aya ganjaran anu gede. Rawargi sadayana kecap amanat asal nama tina kecap iman amanah ya'munu amnan aman. Nah itu salamat lajeng ditambahan we alif jadi sulasil majid jeung barudak menjadi amanah yu'minu iman. Jadi jalma nu iman mah jalma nu aman. Aman tina kasieun, aman tina kahariwang anu teu jelas alasanana. Kadua, di jalma nu iman teh aya tanggung jawab. Jadi kaituna teh berkembang jadi amanah. Perkara anu dititipkeun teh aman. Sabab jalma nu dititipan iman ka. Gitu. Namun yang itu di sakapeung sifat manusiana sok aya we. Saya anu digero teh jalma nu iman, ye jalma nu iman tong ngahyanat ka Allah, ka Rasul. Jadi sabalikna tina amanah teh ya nyarusak kana amanah. Numutkeun keterangan ahli tafsir hari menjadi sabab nama bahasa Quran asbabun nuzul mun lahir hadis disebut asbabun nurul. Nalika Rasulullah ngarencanakeun bade ngayakeun penyerangan penguasaan kota Mekah, aya di antara sahabat Rasul anu ngabocorkeun rahasia ini. Jadi nepi ka orang Mekah berita teh. Meureunna da boga dulur di Mekah teh ban gitu. Bocor ieu teh. Ceuk Umar paehan we gitu, maki ngabocorkeun rahasia. Tapi Rasul teh stop. Sabab itu jelema ngilu dina perang Badar gitu. Ngan ieu mah tina kahariwang we. Nyaah ka dulur gitu. Akhirna poho.
yen eta mah tos kaasup kana jihad dina agama itu. Ya eta sabab khususna. Tah ari pelajaranna mah umum, muncul we kaidah dina usul fikih. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ari pelajaran mah eta dicokotna dina kaumuman lafaz sanes kakhususan sabab. Pan sababna mah aing ngabocorkeun teh. Tapi pelajaranna mah umum we. Kerja manu iman teu meunang ngahianat kana amanat Allah jeung Rasulna gitu. Secara umum mah. Urang ada mah contoh nu sanes deui. Sugane ku aya sabaraha contoh mah jadi berai-beraian sugan gitu. Ieu aya anu naroskeun ka Rasul. Tapi miwarangan daerah Ali, daerah bin Abi Thalib. Rek nanyakeun ka mitoha era ngeunaan madzi. Ari Ali teh sok sering kaluar madzi. Muntas kaampangan beres sok aya deui nu kaluar kentel. Disebutna madzi. Biasana nu digawe berat ieu mah gitu. Tanah ari kaluar madzi eta teh hadas gede tawa lain gitu. Nya miwaran Ali bin Abi Thalib teh sanes orang naroskeun ieu. Tahu Rasul bersihan tuluy wudu. Jadi keluar madzi mah sanes hadas ageung gitulah. Hadas alim. Nah, itu. Nah, ieu jawaban Rasul teh khusus kamu ahli wudu. Khusus pada aya nanyakeun teu pelajaran mah jadi umum. Anu pikayeuna sae pamangkat keluar madzi kada dikumbah cakape ku wudu da lain hadas geung nah gitu. Kan kitu disebutna teh pelajaran tina keumuman sok sanajan aya sabab khusus. Kadua, katilu ayeuna ieu. Coba tambah contoh deui. Aya sahabat kana parahu di laut teh. Ari maka cai ngan sakedi. Dianggo ngaleut teu aya kaum wudu. Dianggo wudu teu aya keur ngaleut. Nya sahabat teh naroskeun kenging teu mun abdi wudu ku cai laut. Nabi ngajawabna teh umum. Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ari laut teh caina suci. Sarta bangke lautna halal. Nah hukum ieu teh khusus keur sahabatna tadi. Teu nepi ka ayeuna pelajaranna mah. Jadi lamun ibu wudu ku cai laut bapak mah enggak suci. Ngan teu kudu jauh-jauh. Ieu keun. Sakalian diajar mikir. Pangna ditanyakeun ku sahabat ngeunaan wudu ku cai laut teh masalah naon ieu teh nu pokok teh. Nah tina jumlah cai sanes. Pangna ditanyakeun teh beda tinu biasa. Naon bedana nu menonjol teh? Nah jumlahna atawa rasa. Nah itu. Cek Nabi suci caina. Jadi istinbat hukumna cai campur uyah meunang dipake bersuci. Uyah teu najis gitu jadi istinbatna teh. Nah itu. Jadi uyah teu najis. Jadi bapak ibu melayang wudu ku cai asin teu kudu kapakandaran atuh. Nya. Tos we di imah caina ember sian uyah. Jadi di antara istinbatna meunang wudu ku cai campur uyah. Kumaha cenah ku cai amis, aya naroskeun ku cai kopi. Teu aya dalilna wudu ku kopi campur cai. Deket bae diajar. Diajar lieur.
Nah ieu teh hukum berlaku keur eta wungkul para sahabat nu nanyakeun henteu dugi ka ieu sami yen uyah teu najis itu lajeng bangke lauk mah halal bangke lauk mah itu mah kumaha lauk paus atau saja beri kita lauk lain lauk paus gitu padahal namun diliut lain urusan lain diliut kapan nu dituang ku ibu ku bapak teh bangke teh sok ke pasar nanya ke ibu ieu bangke pedas sabaraha ngamuk teh sidik bangke naon atuh nah gitu ya. Jadi pirang-pirang kejadian dina sabab anu khusus tapi pelajaran mah umum itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab pelajaran mah dicopot dina keumuman lapan sanes kekhususan sabab tah ini sama jadi hari sabab Ramanu tadi aya sahabat nu ngabocorkeun rahasia Nabi itu khusus tapi pelajaranna mau teu meunang hianat ngahianat Allah jeung Rasulna da gitu lajeng nu dimaksud secara umum dan kumaha ieu teh secara umum teh kahiji sahabat jalmana khususna jalma nu iman nu kafir mah da biasa hianat teh secara umum nyaeta ulah ngahianat kana amanat ti Allah jeung Rasulna naon nu diamanatkeun ku Allah teh agama sapertos dina surat lain diuningakeun saur Allah kaula nawarkeun dia amanat ka langit jeung bumi gunung nolak teu sanggup tuluy we ditawarkeun ka manusia ditarima ku manusia teh naon amanat teu dimaksud di dieu ad-din agama jadi agama Allah teh eta amanat ti Allah nu kedah dipalihara nu kedah dijaga kemurnianan anta ayeuna muncul para pengkhianat garuksak agama Allah malah terang-terangan ngaruksakna ge pan tapi aneh acan aya tindakan ieu teh nah sim kuring teu ngomong jaitun teu jelas ada upaya merusak hartosna sudah melanggar amanah khianat itu karena amanat Allah nyaeta ad-din agama kedah dijaga dipalihara kesucian akidahna kedah dipalihara kemurnian ibadahna kedah dipelihara keadilan dina muamalahna ayeuna seueur pengkhianat pang-pangna hianat kana amanat Allah sedengkeun agama teh pegangan hidup agama ti Allah teh dari agama salian ti Allah mah teh tiasa jadi pegangan atuh eta mah hasil tina khayalan ayeuna peganganana diruksak gitu umat Islam teh nya tangtos we ke umat Islam seueur anu terombang-ambing keteng gilu ka itu gilu ka dieu ayeuna teh sarijil di negara ditu teh malah nu ngabelana geus barijil ini teh ngabela anu sesat ngabela pengkhianat disebutna teh Pak itu kan geus wani menyatakan bahwa Quran sabda Rasul banyak cuma di media ini seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quranil dari panitia pengkhianatan Quran mah dewan Allah itu muncul dengan keberanian malah ngarobah deui aturan salat pan salat teh amanat teh Allah nu kudu dijaga dipelihara ayeuna dirobah
aturan sabna pan dirobah. Tuluy deui aya amanat ieu catatan. Ari tahiyat umat Islam penghormatan terus ditetepkeun ti zaman Nabi Adam eta teh sanes zaman Rasulullah hungkul tama. Jadi kieu. Nalika goreng se nyiptakeun Adam, dawuh Allah tuh datangan tuh para malaikat ke dalariu. Nya Adam teh kadinya poh we assalamualaikum. Gitu. Dijawab ku malaikat teh waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Lajeng dawuh Allah ta eta tahiyat anjeun jeung anak turunan anjeun. Itu terus ditutupkeun tahiyat penghormatan teh nyaeta ucapanana assalamualaikum. Di zaman Adam kene. Lajeng di zaman Rasul dipernahkeun ucapan salam jadi penutup sholat. Can lain saya sholat encan salam. Kanggo mengakhiri. Umawi mun kabagian 2 rakaat masbuk jilu salam beda can merenah pan salam lain di dinya. Atawa kabagian 1 rakaat jilu we salam can anggeus teu salah. Jadi salam sebagai penutup. Ucapanana tiasa assalamualaikum, tiasa assalamualaikum warahmatullahi, tiasa oge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos sakitu ti dituna, tong ditambahan deui. Tong make tambahan lapan meunang urang. Nah, gitu. Lajeng ucapan salam ku Rasulullah dipernahkeun dina liko. Liko teh papangi bertemu maka ngucapkeun salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Panggih jeung sasama muslim. Tuh. Ari jeung kafir mah jeung Yahudi jeung Nasara jeung sajeuna teu meunang. Urang Islam miheulaan ngucapkeun salam. Teu meunang. Sakapeung mapan poho ngalibatan media HP ternyata nu salam teh urang kafir teh. Urang jawab waalaikumsalam poho teu meunang. Kahiji teu meunang miheulaan la tabdaul yahuda wan nasara bisalam. Dawuh Rasulullah aranjeun tong miheulaan ka Yahudi jeung Nasara ngucapkeun salam. Kumaha lamun ti ditu miheulaan maka Rasul parantos maparin pangjeuje mun urang kafir miheulaan ngucapkeun salam jawab we waalaikum sakitu we tong dileuwihan waalaika atawa waalaikum atos selalu kaiteunan pan doa keselamatan. Nah gitu ari ngaduakeun salamet ka jalma kafir teu meunang juga. Komo geus maot mah lamun bade ge paling doa teh mudah-mudahan menang pituduh mun keur hirup kitu ge Pak. Nah, terus di aya sakalian aya mah dilegaan. Ari ngucapkeun salam mah sunat, salam liko papanggih pertemuan. Ngan lamun ngajawab wajib. Dalilna Rasul maparin penawaran hal adullukum ala syai'in idza fa'tumu tahabbab. Nah aranjeun hayang ku kaula ditulungkeun mun ku aranjeun dipigawe bari silih piga cinta. Absus salam baina. Sebarkeun salam di antara aranjeun. Istinbat hukum tina dawuh Rasul dieu dina bentuk penawaran jadi ngucapkeun salam nalika tepang teh sunat gitu. Ngan ngajawabna wajib. Pahayu di ahsana minha diparentah kana salam. Jita tuluy we diurang ning sok ngadenge sok ningali aya ustad mau balik ngucapkeun salam ngawitan ubah
Tapi nu ngajawab saeutik sok dibalikeun deui. Can serempak sakali deui. Gitu. Sakali deui. Ya, itu. Ji kade keur persisma. Pami bade nyontok ka Rasul ngawitan khutbah Rasul mah teu ngucapkeun salam. Daya dalil. Aya oge doib dipaksakeun mah. Ya gitu. Numawe teu we da Rasul teh nyontohan. Jika tambah ada juga tadi. Sadawuh Rasulullah mun sajamaah sakelompok jamaah papangi jeung nu sejen ngucapkeun salam ku saurang dianggap cukup. Yuzi'u anil jamaati ayusallima. Dianggap cukup saurang oge. Ieu mah salam niko tadi. Kumaha ngajawab wa yuzi'u ayaruda ahad. Yang cukup saurang oge tina sajamaah anu ngajawab teh ngan leuwih ge teu naon. Ieu geus aya nu ngajawab dianggap can kabeh beurang deui mah dikan gitu tuh. Pani teh jadi rada kusut ieu. Keur Rasul teh nyontohan mamulai badangan salam tamah deui. Mun teh mah aya pan Rasul mah teu kitu. Ya gitu berarti mah tambahan. Jadi nu kahiji ulah khianat karena amanat ya Allah ad-din agama. Dina agama teh nyakup 3 nu pokok. Akidah, ibadah, muamalah. Maka amanat akidah ieu ulah diruksak ku cara ngalanggar perjanjian jeung Allah. Ieu teh pagawean ulama Yahudi kapungkur. Dina Quran surah Al-Baqarah aya. Wa'u bi'ahdi ufi bi'ahdiku. Sok cumponan janji jeung kaula nyaeta moal anggap ayat pangeran syariat Jawa itu satu perjanjian. Disebut ahdun fitriyun. Tasarare sami. Nalika jalma ieu migawe syirik berarti geus ngalanggar perjanjian. Kadua, kapan akidah tauhid teh amanat ya Allah. Berarti geus ngarusak amanat itu. Numawi anu dikisahkeun ku Allah nu ngalanggar kana janji jeung Allah nu hianat ka Allah teh itu sering dicantumkeun di dinya ulama-ulama Yahudi. Maranehna parantos hianat kana amanat ti Allah nyaeta la ilaha illallah. Tah kitu urang ieu tasuk urang we kamu ulah hianat kana amanat ti Allah. Kadua, amanat dina bentuk syariat, aturan ibadah itu amanat ya Allah. Salat teh amanat. Jaga, palihara ya amanat, ulah diruksak. Tos we kitu palihara. Carana teh tong make ditambah, tong dikurangan, pan ieu mah ti Allah amanat. Maka jalma nu ngarekayasa salat hartosna parantos mengkhianati amanat ya Allah. Ta ayeuna pan tos bijil deui buktina teh. Dina salat berjamaah awewe dihareup. Tuluy jaga jarak pan teh. Kitu nepi ka ayeuna masih gitu we. Hah? Moal disebutkeun ngaranna. Da apa sararea oge na hatena teh joraya Panji Gumilang gitu. Itu malah ada lagi kelompok baru baru dimunculkan. Lain ieu aya deui cara salat teh serupa-rupa teh anu bari ajaran-ajaran. Nah, itu
takama urang tantos ulah pipilun hianat karena amanat ya Allah. Justru orang harus tampil memelihara amanat ini. Lumawi reaksi yang muncul itu adalah rasa tanggung jawab nalika amanat dirusak. Maka jeung kudu kaitu ibadah haji. Dan di Indonesia ge aya tanah suci. Oh jaitun gitu we teh. Pada ibadah haji mah kalauan ibadah zamaniyah makaniyah. Waktuna ditantukeun ibadah haji mah teu bisa iraha wae. Tempatna ditantukeun teu meunang di mana wae gitu. Teh ke lamun meunang sararea kan bisa menganggap daerah saya daerah suci. Kira genyen Ka'bah sagede kitu lah bisa sararea ge. Itu gambaran khianat terhadap syariat Allah. Salatna, saumna, umroh, haji, zakatna itu amanat yang harus dipelihara. Nyatu urang we lah tong kabawakeun make pipilun gitu mengkhianati syariat Allah. Para wargi sadayana diantawisna oge aya anu nguningakeun yen sajumlah katangtuan Allah eta teh amanat ya Allah. Kadua sajumlah sunnah Rasul eta teh amanat nu kudu dipalihara. Jadi amanat ti Allah jeung ti Rasul nu ngamanatkeun kade kudu dipalihara ku arajeun. Dalilna pada apa? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata Rasul. Kaula geus ninggalkeun ngawariskeun pikeun aranjeun dua perkara. Lamun aranjeun nyekel kana eta dua perkara maka aranjeun moal sasar salilana. Tuh. Lajeng muncul patarosan geuning tos terbukti ayeuna. Ayana pengkhianat itu. Kedah kumaha tuh sikap urang teh gitu. Taku Rasul tos diramalkeun ieu teh. Yen ke dina hiji waktu jalma-jalma teh manusia teh lir anu diayak. Ta ari eusina maragragan tinggal cangkangna di luhur teh. Ta engke baris ngalaman saur Rasul aya zaman jalma teh tinggal cangkang teh eusian gitu. Nu kumaha cenah jalma tinggal cangkang teh eusian teh ngaran tanpa makna. Kulit tanpa isi. Hari ngaran manusia tapi tas aya manusia nama gitu Pak. Naon aya monyet gitu Pak. Jadi nas dahaban nas. Leungit manusia nama. Wabakian nas nu sesate nas monyet gitu. Jadi awakna manusia tapi kalakuan monyet. Kumaha ari kalakuan juga monyet teh. Nah, tuh. Lamun naik kana tangkal jabu monyet ngalah. Ulengan ka tuku. Uapkeun. Nu ieu can beak geus ngalah deui. Aya deui nu asa. Cokot ku nu kencak kajeun nyekel ku suku. Monyet mah gitu. Masih bisa ngarawe sukuna rawel gitu. Tah geus teu mikirkeun deui jamu saha. Keur saha wae geus teu aya di dieu mah. Nya diantawi sifat monyet teh al-hirsus. Rakus kana dunya. Rakus kana jabatan tos we kitu mah tos teu ningali dulur, teu ningali saha. Perlu dipaehan gitu we. Eta terus muncul
al-hirsu al-an'am. Nah itu jadi leungit eusina tinggal ngaran we manusia kalakuan nama. Nah memawi najan aturan hade cek simkuring mah aturan mah geus halus lah teu kudu dirobah-robah deui yeuh usul ka DPR teh. Nah da geus halus aturan mah tinggal eta we anu ngalaksanakeun aturanana. Pager nama dawowog, pager nama halus da kuat, ari nu ngeusianana monyet. Ya, gitu teu moncor naik pan monyet mah. Dan eusina monyet itu. Tapi upama eusina jalma mah itu nu bener eusina teh insan tong borok pager alus, pager butut wae diomean. Itu tapi najan pagerna alus eusina monyet naik pan ka luhur. Tah kitulah. Dia seurting monyet. Iya. Yo. Saurasul. Lamun aranjeun ngalaman masa zaman di mana manusia geus tinggal cangkanna. Tinggal dedekna tos teu aya eusina. Kumaha muslim ngaranna mah ngaku nama Islam tapi geus leungit Islamna mah da teu aya. Nu aya teh jahiliyah. Jadi ari agama nama Islam, ngaku nama Islam tapi dina perungna hilang Islamna. Teu sakabehna tapi sabagian. Dicampur jeung sabagian sejen itu. Akidah Islam, pikiran Yahudi, kitu pan. Geus bukti pan ayeuna teh moal disebutkeun ngaranna da apa. Akidahna Islam ngaku nama. Tapi pikiran geus Yahudi pan. Amalna Yahudi pan. Malah anu campur di urang teh pan akidah Islam, pikiran Yahudi, amal Hindu. Nah itulah di orang terjadi pencampur adukan iltibas. Itu adalah pengkhianatan karena agama Allah, karena syariat Allah. Termasuk menghalalkan yang haram itu adalah sebagai pengkhianatan. Para wargi sadayana lajeng upami dipatalikeun jeung dawuh Rasul sanes ciri mun tos cirina jalma geus kehilangan makna, nama tanpa makna, kulit tanpa isi, munculna 4 golongan. Kahiji golongan sok janji tapi tara dicumponan. Lain kahiji tah malah usum tama jadi usum di urang teh janji tara dicumponan teh 5 tahun sekali teh. Oh datara tuh manehna we geus bisa ngabayangkeun moal bisa kacumponan kabeh tapi pan muluk pisan. Waktu ditanyakeun teh ngamek we pan jadi jita ciri teh itu menunjukkan ciri kerusakan. Marijat mudu wa amanatu. Kedua, munculna golongan nu bersaksi pada dibutuhkeun. Nah, make kahar bersaksi bisa jadi dibayar saksi teh. Jadi we saksi bohong, saksi palsu loba. Padahal tidak dibutuhkan dia untuk bersaksi. Tayeuna rabeng panukara itu teh. Make jeung aku saya teh nyaho. Manehna teh lulusan pasantren, sarjana, turunan ulama, oh jeung segala rupa. Itu geus teu era we pan. Memberikan persaksian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ari urang mah ningalina rek turunan ulama, rek turunan saha wae, salah mah salah we. Itu muncul orang-orang yang yashhadun wa la yustashhadun, bersaksi padahal tidak diminta untuk kesaksian itu. Nya meureun bari saksi palsu itulah bahasa
Anu katilu munculna jalma-jalma pengkhianat, khianat kana amanat, khianat kana amanat Allah, khianat kana amanat Rasul, nya kitu deui khianat kana amanat papada jalma. Atos we ruksak sagala rupa nu dititipkeun teh kesejahteraan hidup itu dititipkeun diamanatkeun ka pamimpin. Itu kan hese di urang teh nadina kudu kasaha teh. Dina kaidah fikih di antawisna aya kaidah tasarruful imam, pelaksanaan penggunaan atau namanya tasarruf lah, penggunaan imam itu kebijakan imam lah ala ra'iyah atas rakyatnya manutun bil maslahati, dikaitkan dengan kemaslahatan. Jadi tindakan imam itu harus berusaha supaya maslahat, bukan sengaja membuat mafsadat. Kaopat lobana eta cenah nu lalintu bahasa etana bahasa redaksi zahirna. Tapi engke dikaitkeun ka ituna. Biasana jalma-jalma gampang lintuh lamun loba lemah kitu teh. Nu paling raos lemak babi. Nah, sakitu gambaranna. Pelajaran umumna loba jalma-jalma nu lalintu awakna tina dahareun nu haram, tina inuman nu haram, atawa tina usaha cara usaha nu haram. Taeta ciri-cirina yen zaman parantos ruksak ngan tinggal ngaran tanpa maaf. Da hadisna mah dhaif deui, tapi katinggal gitu tiasa dianggo bahan komentar. Quran tinggal tulisanana. Eusina mah geus teu diamalkeun gitu. Jadi Quran itu tinggal tulisan. Wungkul ari hukum-hukumna sudah tidak digubris lagi. Jadi kayak didorong jika ayeuna lah lamun ngalapadkeun lapad Quran meuni kudu merenah. Ari eta ngamalkeun di sini. Nah gitu Pak. Aqamu hurufahu wa dayya'u hududahu, menegakkan huruf-hurufna mahrajna kudu pas gitu. Tapi ari ngalaksanakeun eusina mah diantep teu. Ya gitu jadi we cangkang jadina teh. Kapan ayeuna teh rame di mana-mana mangga sabeureus satuju aya tafsir, maca Quran kudu sae mangga ngan kade eusina gitu. Ulah ditinggalkeun. Kariwang Mungkin gue ngadugikeun oge semacam namanya pandangan lah. Silakan bagus itu diadakan pendidikan tahsin, tahfiz, silakan. Tapi jangan dibiarkan anak-anak kita tidak tahu apa isi Quran. Jadi cangkangna deui wae. Tamih deui upami bade ngalagukeun Quran mah di modalan kajian puluhan miliar, juarana diberi hadiah. Tapi kita mah ngamalkeun eusina di halangan lain di modalan. Jadi aqamu hurufahu wa dayyahu hududah. Nya sahabat teh tumaros upami cenah abdi ngalaman zaman juga kitu kudah kumaha tuh. Jika tuh cenah terangkeun ciri-cirina we heula supaya nyaho lah gitu. Ceuk Nabi teh kumaha? Min jildatina wa alsinatina. Asa kulit jeung urang gini. Muslim gitulah. Bahasana bahasa Muslim, bahasa Quran, bahasa hadis. Maranehna teh. Mower
Yang harapannya teh pan kada apik kieu mah. Hari kita mah kulitna Yahudi jelas. Kapanggih teh panjang ribut we gitu. Ieu mah kulitna Nasrani, ieu mah kulitna Hindu, ieu mah kulitna Buddha, ieu mah kulitna teh Islam gitu Pak. Muslim gitu. Bahasana bahasa Islam. Muncul we para pengajak pendai ku Rasul digambarkan du'atun ala abwabi jahannam. Lobana dai-dai di ambang pintu neraka jahanam. Kaitan kada apik teh. Lumai Rasul para sahabat ke tumar sudah kumaha cenah mun abdi ngalaman. Nah, saur Rasul hiji pek tarima mun maneh nyaho eta bener. Hari maneh nyaho salah mah entong atuh. Itu weh hiji tah. Di mana nyaho benernya Quran Sunnah we patokan nama. Nu sing geuring sering ngaduhikeun urusan agama rujukanna Quran Sunnah teu aya mah tentang dipaksakeun. Walaupun dengan dalih-dalih yang menarik. Alasan-alasan menarik ari teu aya Quran Sunnah mah atuh sentong we kalieur-lieur. Gitu mah. Ngaji seueur para pendakwah dengan bahasa Quran hadis. Eta painten kada apik teh hiji tah. Ta'udu ma ta'rifun. Tarima ari nya mah bener nyata Quran Sunnah. Hari salam mantong atuh tong dipaksakeun mah. Da sae cenah nya tah tong maksakeun lah. Anggeure di urang mah ya aku da sae ieu. Nya aya beda jeung Quran Sunnah sae we. Gitu nya. Kadua perhatikeun we amrul khosah, urusan-urusan khusus pribadi, keluarga, riungan, nu biasa ngaji Quran Sunnah. Tinggalkan urusan umum. Maksana entong netepkeun bener ku jumlah da geuningan loba nu migaweuna ge ta eta eta. Jadi pikahariwang ku Rasul teh. Jadi ukuran bener teh tina jumlah nu migawe. Sanes Quran Sunnah gitu. Padahal bener teh ukuran Quran Sunnah. Nalika ngageser da loba nu migaweuna ge tuluy nganggap bener ta eta nu dipikahariwang. Makanya sekadap deui di Muharram kantos aya nu darata kesimkuring budak mahasiswa gabungan bade nambut tempat di pasantren Jigan Istri. Ungkur teh pas sore datang ke benda simkuring aya gitu. Kenyorangannya nih bade nambut tempat di pasantren. Nah acara naon gitu. Bade nyambut 1 Muharram. Piraku hari 1 Januari Masehi mun diramikeun. Malah orang Islam ngilu ngaramikeun ge deui. Maka jeung ngilu niup tarompet pantu teh. Malah loba orang Islam menang bati gede dadagang tarompet. Dagang balon. Geus nyangkut jeung urusan usaha hese Pak. Ya. Abring ke kota, nah, pan rame menyambut. Nah, hari 1 Muharram mun sepi gitu. Mun teh disambut padahal ieu mah Hijriah. Jadi rek ngayakeun acara. Aku simkuring ditanya jam sabaraha, jeung kumaha carana. Nya bade ngariung malam 1 Muharram. Dimulai jam 11 malam, jam 11 putih. Kayak ngariung aya tausiah heula ti ustad. Beres tidinya terus we diungkap dosa-dosa. Lampuna diletikan heuti, curi bareng gitu. Jadi aya cerik direncanakeun ya. Cerik berjamaah direncanakeun. Pas jam 12 malam salat tahajud berjamaah. Itu menyambut 1 Muharram. Cek simkuring teh jam teu salah. Nah, jangan kumaha. Kapan pergantian tanggal dina Hijriah mah magrib. Nya, disambut jam 11. Atuh tinggal jeung teu malih nyambut.
Ya, itu wajib negara sok mikir cantik mah. Tuluy we aya acara tadi mun eudeup menyambut mah jam 4 sore kaharti. Pan pergantianan teh magrib jam 4 sore tinggal sok tausiah heula. Tuluy we diunggap dosa-dosa tahajud berjamaah tuh. Mimiti rada ngahuleng keula cenah Pak Ustad mah nya cenah tahajud jam 4 sore. Tah geuning nyaho salah. Kadua, ari nu nangtukeun tanggal Hijriah saha? Kapan Rasulullah para sahabat langkung ningat tuh. Eta Rasul aya upacara nyambut dengan Jawa warna teu aya tuh. Para sahabat teh biasa we urang. Jadi ayakeun acara penyambutan 1 Muharram dengan satu ritual yang ditentukan tasabuh ka agama batur. Sedengkeun tasabuh dina akidah, dina ibadah teu meunang. Ieu mah upacarana saanian. Nah kitu hiji tah. Kadua, malahan saurna bade aya di upacara ngabring mawa obor. Di Simkuring itu paling kulon supaya barudak dinya diabringkeun jam 5 sore ngabring mawa obor. Dan rencana cenah ayeuna ge bade ada ngabring mawa obor. Yang mempertuhankan api itu adalah Majusi. Rek mawa obor pas sore jam 5 sore. Rek naon tah? Hari kitu mah pentingnya karasa we ngarang jalan teu poe. Ai jam 5 sore rupa. Tah itu nu dikorek mah lebar din dialog tercoreng dengan iltibas. Cek budakna teh mah cenah meuli lilin 17 di gunung mah. Cek inuna teh keur naon lilin di tengah poe di kaharti. Teu nya disuruhkeun cenah mah keur naon tengah poe. Tuluy tancapkeun dina poe bolu, beuh kitu kaharti bingung teh. Beuh kitu ngarti cenah mama, da poe bolu mah lain keur nancapkeun lilin. Dasar si mah kampungan, pan di gunung cenah urang mah. Naon cenah teh? Ulang tahun. Pan abdi teh 17 tahun cenah mah kitu. Cek inuna teh teu kaharti cenah make jeung acara kitu. Kahiji nyeungeut lilin tengah poe, da caang naon. Kadua teu kaharti ditancapkeun kue bolu. Geus diurungkeun tuluy nyanyi dipareuman deui rek naon. Dasar cenah si mama kampungan, matak oge cek inuna teh kariweuh-riweuh geus we atuh ku obor. Tong ku lilin, obor 17. Tancapkeun we dina jojodong. Sok tiup. Aduh, kacau. Ku akal teu kaharti, da ieu mah memang tadina akidah. Urang Islam narurut tah musibah terjadi we iltibas pencampur adik. Nah gitu. Ieu teh pan urang Islam seueur keneh nu ngalaksanakeun dengan merasa ini kemajuan. Ini modern padahal terjadi tasabuh. Iltibas pencampuran kenaan tong urang kitu we atuh tong diriweuh lah. Tong ningali urusan umum gitu Pak. Yaitu ketika kebenaran ditentukan oleh jumlah pelaku. Ketika kebenaran dinyatakan benar ketika pelakunya para pemimpin, para ajengan, kiai. Tos ditinggalkeun Quran Sunnah mah. Padahal ukuran kebenaran adalah Quran dan hadis. Nya kitu deui dina muamalah kalau parantos netepkeun halal dan haram. Tong diruksak itu amanat ya Allah keur keselamatan. Jangan kumaha lamun urang nyangareupan perkara itu halal atau haram. Pauna dahareun.
Urang ragu-ragu itu halal atau haram, agak saya tinggalkan gitu itu Pak. Ternyata halal, itu dosa ninggalkan halal mah. Kurang tadi pigawe, tapi si halal, ternyata haram dosa. Jadi lebih ada tinggalkan gitu Pak. Lamun orang yang harupan perkara, nah itu haram atau halal, nah tinggalkan. Itu lebih selamat. Subuh-subuh ningali keur paroe kene ningali juga gelang koneng rek dicokot sieun taeun hari ditinggalkeun sieun gelang atuh teu maju teu mundur rek dicokot sieun taeun teu maju rek ditinggalkeun sieun gelang mah saya atuh iraha majuna tah lamun kitu tinggalkeun itu ternyata gelang emas naon rugina keur urang gitu. Tapi lamun dicokot pakai taeun kan. Ragu-ragu cokot lah sakalikeun nya taeun. Ya gitu. Lamun ragu-ragu antara sunah jeung bidah tinggalkeun mending oge. Lamun sunah ternyata bidah mah dosa. Tinggalkeun we meninggalkan sunnah tidak berdosa. Itu Pak. Nah eta jejehan arahan dina mangsa jalma-jalma geus hianat kana agama Allah tong pipihun eta ciri parantos kehilangan makna hanya nama, parantos kehilangan isi hanya tinggal kulit. Kumaha sikap urang nyaho bener sok tarima sakira ragu bener jeung tinggalkeun we. Jeung ulah ninggalkeun urusan usul. Pribadi urang, kulawarga, riungan tah eta. Nu diperlukeun mah tinggalkan kebenaran berdasarkan keumuman. Pegang saja kebenaran berdasarkan kekhususan Quran dan Sunnah. Ulah kabitaan sekarang teh ramai ya hariwang belum kabita malah contoh saya laporan ke Simkuring ugi informasi di Persatuan Islam di aya budak dinia dia bringkeun deui mawa obor di hariwang terjadi tasawuf tidak ada kayak gitulah ulah nganggap rame resep tapi bener tanya para wargi sadayana urang kalebet anu ku Allah dicare tong hianat kana agama Allah. Nyata akidah tong aya campur kufur, syirik, nifaq. Ibadah tong aya campur-campuran bid'ah tos we nu lurus nu murni we. Dina muamalah tong kabitaan ku perkara-perkara anu haram najan gede najan lomba gitu teh eta jadi eta namawi kaituna ayat salajengna ieu harta mah itu adalah ujian anak itu ujian hartosna terjadina pengkhianatan teh biasana mah kagoda ku duit kagoda ku jabatan kagoda ku harta akhirnya dikhianati syariat teh tapi dan perhatian ti Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu mayunan satu Muharram aya raramean ngan aya ke disyariatkeun saum sunat tanggal 8 10 sebat Tasu'a Syura. Nabi sumping ke Madinah orang-orang Yahudi puasa tanggal 10. Waktu ditanya kapan ieu hari kemenangan Musa jeung Bani Israil disalametkeunana tina udagan pirang. Kumasa Rasul kaulah leuwih berhak ka Musa dan sarua pada utusan Allah. Ya Rasul marintahkeun saum tanggal 10. Jadi artisan tanggal saum Asyura mah tahun ke-10 gitu teh. Dan nama Rasul ge ngalaksanakeun.
Lajeng Rasul ngadugikeun lamun kaula hirup nepi ka taun hareup kaula rek ngalaksanakeun saum salapan. Jadi salapan 10 tidak terlaksana da Rasul kabujeng pupus tapi aturan sudah jadi gitu. Marga anu ngabantah kapan Rasul teu ngalaksanakeun sumohon teu kabujeng ngalaksanakeun da pupus tapi aturan sudah jadi putusan saum sunat tanggal salapan jam 10. Kumaha mun teu saum opat sunat gitu. Ustaz mah cenah kedah we atuh jadi wajib. Sarua we sunat rek ustaz lain ustaz oge. Jam salapan ngopi gehu ustaz we aya ustaz ieu ngopi gehu jam salapan. Kapangi ku ibu-ibu, ka ibu-ibu berjong nunjuk we. Ustaz cenah teu saum. Cek ustaz teh pan sunat ibu. Kumaha cek si ibu atuh ustaz mah kedah we sunat oge atuh jadi wajib. Cek ustaz eta teh abi pan ngajar ka ibu-ibu ieu teh sunat. Tabuktina abi ayeuna dahar gitu. Rade saum mah teu saum teu dosa. Ngan lamun saum kayak ngajaran gitu. Ngan 2 hari 9, 10 Tasua dan Asyura. Iya, eta nu aya syariat mah. Jadi ngabring bawor mah teu aya syariatna. Eta mah pipilueun tasabuk dengan agama lain. Memeriahkan hari memeriahkan eta ayeuna di Nasrani menyambut 1 Januari. Tama ngilu sadunya apa gitu. Urang ngilu lumber. Ya terus saja mah sakitu we lah cekapnya. Mudah-mudahan urang dipaparin kagiatan anggar paguh dina agama Allah sarta tetap amanat melihara agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.